Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa sadayana, sawatar informasi anu parantos ditataharkeun ku reng-rengan ais pangampi kelompok 211 Ikiji seja didadarkeun dina dinten edisi poe Senen kaping 25 Januari 2018. Simkuring Siti Krotul ini seja ngadadarkeun ibar salengkepna. Iber heboh ti artis Indonesia nyaeta Yolanda asup dina kasus prostitusi online atawa ngajual diri sorangan seharga 80 juta. Informasi nu leuwihna bade dijajarkeun ku Jang Husni Mubarok anu parantos aya di lokasi kejadian. Mohon kumaha Jang Husni Mubarok kejadian Yolanda di ditu? Yang haturkeun nuhun ka Siti Krotul aini simkuring Husni Mubarok. Di dieu simkuring bade ngajajarkeun kejadianna nyaeta Yolanda. Digerebekna Yolanda di Hotel Surabaya kaping 5 Januari 2018 poe Sabtu. Ngajadikeun kasus prostitusi online tarif rencana seharga Rp 80 juta ngajadikeun warga masyarakat Indonesia jadi gosip anu hot atau anu panas. Akhirnya sungkuring bade nuju ka tempat anu kajadianna digerebek eta Yolanda. Akhirnya sungkuring tos aya di tempat kajadianana. Kiwari ieu Yolanda kacap artis anu alus-alus. Sanjan osok katingalina vulgar. Komo statusna siga artis FTV nu sok main peran dina sinetron. Yolanda sareng rerencangana anu berinisial AS ditahan di jajaran Polda Metro Jaya margi kaasupkeuna prostitusi online. Ayeuna simkuring teh tos gaduh dua saksi. Hapunten Pak, bade naros. Sok mangga. Eta Pak, kumaha pas kejadian ngagerebekna Pak? Panggerebegan dilakukan di Surabaya karateh ke ngaladenan om-om anu merupakan jalmi pengusaha. Ya, sumuhun Pak, atur nuhun Pak. Menurut Bapak kumaha eta Pak? Nya abdi oge ningali eta aya baju nu papisah jeung awakna. Nya eta dua anak kaget pas ningali aya polisi. Geus ngan sakitu doang nu abdi nyaho mah. Sakitu anu kapihatur simkuring Husni Mubarok kembali ke studio. Beli Vitalis Harga Rp20.000, beli tilu gratis opat. Iber duka ti salah sawiji pelajar Madrasah Alia Negeri 2 Kabupaten Bogor ngalami kejadian pembunuhan di gudang sekolahan. Informasi nu leuwihna bade dijajarkeun ku Jang Husni Mubarok anu parantos aya di lokasi kejadian. Pamirsa, abdi tos aya di tempat kejadian bade ningali sareng ngalaporkeun kumaha kejadian motif pembunuhan salah sahiji siswa Man Bogor. Pamirsa, abdi bade ngawawancara salah sahiji saksi anu kahiji ningali murid anu dibunuhna. Punten Pak, bade naros. Mangga. Namina saha Pak? David. Oh, Pak David. Pak David tiasa dicaroskeun teu kumaha pas kejadian mimiti kabunuhanana Pak? Samemeh budak ieu teh dibunuh, ieu budak teh sok parasia wae. Kira-kira iraha ibu budak maotna Pak? Ari kamari mah di TKP na teh abdi can manggihan mayit. Kira-kira numutkeun Bapak ieu budak teh maotna iraha Pak menurut Bapak? Ari numutkeun abdi mah ieu budak teh maotna kira-kira jam 10 wengi. Oh, 10 wengi. Naon anu ngakibatkeun ieu budak maot Pak? Kira-kira ieu budak teh maotna dicurulit beteungna nepi pejitna oge kalaluar. Oh. Nya sumuhun Pak. Matur nuhun ka Bapak. Cariosana sareng panjelasanana. Sami. Anu
ngajadikeun budak moal teh nyaeta dicurilit sareng deui aya motif dendam nu numutkeun bejama eta budak sameme moal teh osok ngoyokan babaturanana. Mun sakitu nu kapihatur simkuring Husni Mubarak kembali ka Anu nembeng marungpa informasi pamungkas dina pidangan kelompok 211 ikiji aya saur ti sepuh urang kacai jadi salewi kadarat jadi salebak muge janten lenyepan kanggo urang sadaya ngawakilan ais pangampi kelompok 211 ikiji simkuring pun Siti Krotolaini sejang amit mungkur amit mundur wassalamualaikum warahmatullahi